Kanjeng diutus ke alam dunia teh rek ngalempang-lempeng rek nyampurnakeun akhlak-akhlak manusia. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Kanjeng mak seperti kita. Lamun urang sering maca sholawat ka Kanjeng, lempeng maca sholawatna. Carana hiji boga wudu, dua maca sholawatna ulah dihitungan, tilu madep kiblat atawa ngedeng ngigir madep kiblat, tur nyaho kana makna sholawatna.